Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana nepangkeun simkuring Angga Kusuma Sudrajat salaku mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Program Studi Bahasa Sunda di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di gedengeun simkuring parantos aya Pidela salaku siswa SMA Opat Tasikmalaya. Nah, anjeunna pada diwawancara simkuring ngeunaan minat maca teras faktor naon anu mangaruhan kana minat maca oge cara ngaronjatkeun minat maca dina basa Sunda. Tangtuna Pidela oge salaku siswa teh kan ku guru teh osok dipiorang maca di kelas gitu kan. Nah, tapi anu namina minat sareng motivasi kadang aya kadang teu gitu kan, kadang turun kadang naik. Bahasa sederhana nama. Nah, supados teu nyangking tingkana waktos mangga urang kawitan. Anu kahiji. Tah pangna minat maca dina pangajaran basa Sunda teh bisa kurang. Kumaha tah numutkeun Pidela? Naon pangna? Pangna. Alasan. Menurut abi mah sih Pak, sabab rata-rata leuwih milih ngagunakeun bahasa Indonesia jang komunikasi sareng rerencangan atanapi guru ge. Kan rata-rata oge emang orang Sundanya, tapi aya oge orang Jawa jeung nu sajabana, jadi seueur keneh nu teu ngartos kana bahasa Sunda. Jadi minat macana ge kurang keneh. Jeung leuwih amun maca tentang bacaan jadi leuwih carondong atau senang maca novel-novel anu bahasa Indonesia, sabab gampil dipilari geuning pa temana teh tema nu dipikah hoyong ku siswa-siswa teh kan aya nama remaja-remaja teh emang lebih resep karena novel genre naon gitu temana teh. Mun lamun novel bahasa Sunda mah kan hese oge gitu sih Pak. Oh, jadi hese dina kekecapanana tah atau tah lamun misalkeun nalika ku guru di kelas kumaha tah? Guru sebenarnya guru ge kan mun ngajar bahasa Sunda pasti make bahasa Sundanya Pak. Cuma kadang abi pribadi ge kirang bisa bahasa Sunda jeung rerencangan ge aya nu bisa bahasa Sunda ge bahasa Sunda anu kasar. Nya jadi kitu. Minat baca ge aya keneh nu ya ngomongna teh kitu Pak balelo keneh. Mohon. Nah, terus faktor anu mengaruhan kana minat maca teh naon wae tah? Nah, misalkan ti rencangan, ti kulawargi atanapi ti dirinya lira Pidelana. Faktorna naon wae numutkeun Pidela? Nu paling penting mah sih sebenarnya faktor nu utama ti lingkungan kulawargi sih Pak. Kan awalna juga orang tua ngajarkeun ka anak teh biasana komunikasina make bahasa Indonesia. Terus abi ge di bumi tegaduh buku bacaan bahasa Sunda salian ti buku paket bahasa Sunda nu aya di sakola. Terus aya ti pribadi abi oge karena sabab ti alit abi diajarkeunana bahasa Indonesia wae nembe bisa bahasa Sunda teh bahasa SMP. Terus aya ge di lingkungan sakola tara narambut buku Sunda di perpustakaan sareng di sakola ge teu aya kitu jadwal literasi bahasa Sunda. Lamun aya jadwal literasi bahasa Sunda mah dijamin gitu siswa-siswa teh bakal minjem ka perpustakaan atau meser, jadi minat maca ge nambahan. Terus nu katilu teu aya rerencangan maca. Ada nya sapertos nu ku abi bilang tadi ka Bapak, rata-rata ayeuna mah macana teh novel nu bahasa Indonesia, jadi rerencangan maca bahasa Sunda teh teu aya. Terus nu terakhir lamun misal maca buku bahasa Sunda aya kecap-kecap anu emang teu dipikah hartos. Terus undak usuk basana ge kitu Pak teu ngartos kitu. Atau sih Pak. Jadi beuneunan kahiji faktor anu mangaruhan teh tiasa ti rencangan oge teh aya rencangan maturan anu maca gitu. Anu kadua buku-buku bahasa Sunda oge di bumi terbatas. Jadi nu gaduh teh mung saukur buku pangajaran hungkul. Novel, carpon, dongeng teu aya. Berarti eta salah siji faktor anu mangaruhan kana minat maca numutkeun Pidela. Jadi cara ningkatkeunna tadi teh paling aya kahiji mah sih ngaronjatkeun minat maca teh. milih
ari rencangan nu tiasa Hiji eta. diajak maca bebarengan. Terus amun emang aya kesadaran diri mah Pak bisa oge urang teh maca tentang bahasa Sunda teh di internet kan ayeuna mah canggih Pak, seueur bacaan nu tiasa ditinggali dina HP. Terus anu paling efektif tapi kedah ngalibatkeun sakola oge, kedah aya program literasi bahasa Sunda di sakola nu dijadwalkeun rutin. Meh siswa ge narambut buku Sunda ka perpustakaan atawa meser atan kanggo dibaca pas literasi sasarengan. Ningali bahasa abi di SMP aya misal dinten salah satu aya literasi bahasa Indonesia, Rabuna bahasa Inggris, Kamisna bahasa Sunda. Jadi siswa teh rajin gitu ke perpustakaan, nambut terus dibaca pas literasi bebarengan di lapangan gitu sih Pak nu paling enak. Jadi eta salah satu program nu saenya literasi bahasa Sunda. Jadi di perpus teh dibiasakeun nambut buku bahasa Sunda. Kanggo literasi. Jadi kangge nambihan pangaweruh pikeun bahan bacaan utamana misalkan dina kasusastraan Sunda oge nya kedah diajar maca novel Sunda, urang kedah terangkan kedah wanok naon wae novel Sunda teh naon wae, dongengna naon wae, carpuana naon wae. Hatur nuhun ka Pidela parantos ngawalar sabeberapa telekanana, mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana nya. Panginten hatur nuhun mung sakitu wae, apunten diwagel. Iya, teu nanaon. Mangga urang tutup wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.